Mangsa ganti tahun anyar geus ilahar boh di lembur sumawona di kota loba jelema anu ngadon ngaramekeun waktu ganti tahun anyar. Teu di mana boh kolot boh budak loba anu ngahajakeun pikeun ngarayakeun gantina tahun anyar. Ngadon balake cerakan suka bunga minangka sukan-sukan mapag gantina tahun. Saperti harita Mangkusmin, manehna ngatikanan aya kahayang jeung konco-koncona pikeun ngayakeun acara gantina tahun anyar bari dibarengan ku balake cerakan. Geus wae pantar urang-urangan mah ngariungna di pos kamling wae, teu kudu indit kanu jauh atawa ka tempat anu khusus cara batur. Gede waragadna urang mah ngariung wae di pos kamling bari meuleum lauk terus dalahar. Kitu minangka hasil babadamian Mangkusmin sabatur-batur. Diputuskeun dina babadamian yen Mangkusmin kabagi mawa laukna. Kitu soot teh sarerea pada apal. Mitoha Mangkusmin mah boga balong, bari laukna loba tur baradag deui. Karimenta we kamitoha cenah. Dalah di kumaha, daek teu daek Mangkusmin kudu siap mawa lauk dina waktuna. Tulup kana waktu nu ditangtukeun, kepeuting baris kumpul di pos kamling pikeun curak-curak balake cerakan dina raraga ganti tahun anyar. Ti isu keneh Mangkusmin mikiran, kumaha carana pikeun nyumponan anu geus ditangtukeun, nyaeta mawa lauk pikeun babakaran dina waktu balake cerakan. Mangkaning aya kana 15 urangna, encan mun aya nu datang nyusul. Ari rek meuli da puguh teu boga duit, ari rek balaka menta kanu jadi mitohana. Paling dina diberena oge hiji atawa dua, najan sagede-gedena oge lauk 2 siki, moal ngaler moal ngidul cenah. Lah kumaha engkewe, nu penting mah lauk aya dina waktuna, ceuk gerentes hatena. Kira wanci sareupna Mangkusmin geus aya ditambakan balong mitohana. Manehna ngadeuketan tambakan anu landeuh. Balong mitohana paranti mijahkeun anu kabeneran harita. Di balong landeuh mah eusina kancra wungkul bari baradag. Indukan kancra manjing pijahkeun. Teu kaliwat minyak jalan tah sesa ngagoreng asin di imahna, pikeun ngeupanan lauk ku manehna dibawa dina gendul. Kitu deui karung meunang nilepan keur wadah lauk dihompet dina kelekna. Wayah kieu mah Bak Marta nu jadi mitohana pastina oge geus indit ka masjid. Komo deui di masjidna rek aya malam tasakuran ganti taun, pasti si Abah jeung si Ambu ka masjidna rada gasi. Kitu nu kapikir ku Mangkusmin harita. Sanggeus manehna luak liuk ngabandungan kaayaan sarta ngarasa aman, suuk manehna asup katampian. Gog, cingogo lebah kokocoran cai pancuran. Karung nu dihompetna kelekna ku manehna ditunda di jireunana bari geus dibukakeun. Tuluy gendul wadah minyak jalantah ku manehna dibuka. Minyakna diulas-ulaskeun kana 2 ramo katuhuna. Sangkan engke kancra anu baradag teh ngalamotan kana ramo manehna. Geus kitu kari ngaidkeun ramo kana lebah asang lauk bari dicocok pan karinema antah kuleungeun hiji deui. Tinggal asupkeun kana karung. Moal lila ngalali malasiki mah. Kitu pamikir Mangkusmin. Celom ramo anu meunang ulas ku minyak jalantah diaclomkeun lebah cai anu nyuruk tina pancuran. Bener oge elmu Mangkusmin teu nyalahan. Harita ramona dikecorotan ku kancra kumpai anu gede. Malahan harita lauk baradag ngaguyun rebutan ngalamot ramo Mangkusmin nu dianclomkeun. Kak hulu lauk anu kawilang badag teh ku manehna dikait lebah asangna ku ramo anu harita keur dilamotan ku lauk sarta bari diangkat ka luhur. Leungeun sabelah deui kentak nyekel lauk anu harita gugurubugan
Kentak lauk anu gugu-gugugan teh kumanehna diasupkeun. Pikireun anu harita geus disiapkeun. Barang manehna keur unggang onggeng ngasupkeun lauk kana karung, bradung. Bujur nu keur unggang onggeng teh aya nu ngawejek ti tukang satakerna. Daek teu daek, Mang Kusmin ti jongkrok kana balong. Kujubar, Mang Kusmin ngagujubar kana balong. Rada lumayan jero balong teh. Jerona aya semet-pingping jalma kolot mah. Harita Mang Kusmin ngagujubarna siga bangkong luncat. Da puguh sasat keur nonggeng aya nu ngawejek ti tukang. Rong heap. Sirah Mang Kusmin ngancul ka luhur teu anta parah. Dampal suku anu harita ngawejek manehna nincak kana hulu nu ngarongheap. Lep sirah Mang Kusmin ngalelep. Cul sirahna ngancul deui. Lep deui hulu nu ngancul dilelepkeun deui ku dampal suku. Abah cenah bari matana Burial Buncelik. Astagfirullahalazim, geuning ilaing euy. Ceuk nu harita ngawejek siga nu reuwas. Kentak nu keur Burial Buncelik sarta leungeunna ranggah siga nu menta tulung ku nu tadi ngawejek ditulungan. Leungeun nu ranggah menta tulung kumanehna dicekel sarta diseret ka sisi tambakan. Teu talangke nu karek dihanjatkeun ti balong kumanehna digandong sarta karungna oge dijingjing dibawa ka saung nu teu jauh ti dinya. Nu digandong siga nu teu walakaya. Tayohna sawaktu sirah Mang Kusmin dilelep-lelepkeun ku nu ngawejek, manehna mindeng-mindung cai balong. Horeng anu ngagandong teh Bah Marta mitohana sorangan. Harita Bah Marta ngahajak ka balong, maksud rek menerkeun pamiceunan cai. Sangkan ke isuk lauk nu rek dipijahkeun teu hese ngurusna. Kitu maksud Bah Marta harita. Memeh mangkat ka masjid, Bah Marta ngadon ka balong heula. Sedengkeun ambu onah mah sinah mangkat ti heula ka masjid. Sadatangna ka saung, gubrag nu digandong digubragkeun tina gandonganana. Rada lumayan ripuh sigana. Bah Marta ngagandong minantuna. Kana kituna mah uyuhan. Aki-aki ngagandong nu awakna bayuh-yuh. Kaciri Bah Marta napasna ngahegang. Kentak suku duanana nu ngagoler teu walakaya teh ku Bah Marta dijunjungkeun ka luhur. Porolo, porolo. Tina sungut Mang Kusmin kalaluar cai dibarengan ku nu tinggerpek. Horeng nu kaluar tina sungut Mang Kusmin bari tinggerpek teh berenyit. Hayohna eta berenyit kakuapkeun waktu dilelep-lelepkeun ku mitohana. Teu lila cungkleuk Mang Kusmin hudang. Tuluy candukul bari oho-ohoan batuk. Geus puguh nu ditulunganana bisa candukul mah Bah Marta ngoloyong ninggalkeun minantuna. Teu kaliwat karung anu harita geus isian ku lauk sahiji bari kawilang badag teh ku Bah Marta dijingjing. Lumayan keur taun baruan ke peuting cukup hiji oge keur duaaneun mah. Kitu geurentes hate Bah Marta bari ngoloyong ninggalkeun Mang Kusmin. Cag ah. Wargi sadayana tiasa ngadangukeun dongeng carios nu sanesna ngalangkungan channel YouTube Dongeng Sunda Abah Salaman. Ulah hilap like sareng subscribe-na. Hatur nuhun.